Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rencangan Kumang Guru. Seja neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Dharma. Ya dongeng karangan Apih Wahri Wahyudin. Sok sanaos ieu dongeng digarap Kumang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunjeureun sing ngajantankeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru diantos ku Mang Guru etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Diantos ku Mang Guru jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, isukna Dharma nyubuh keneh amitan ka Waidad hayang muru sakola kitu nama. Akirasta dibonceng aya regreg na hate Dharma, atuda nyaksian pisan pan Dharma anu nabrak Akirasta, tapi estu teu kerel-kerel. Asa was-was abdi mah ki sieun di jalan ngadadak teu waras badan deui. Cenah ceuk Dharma nembrakeun ka hariwangna, sageuy aco-ocong, teu panjang aki ayeuna mah apanyaan. Sip atuh ki, dijaminnya. Nyacing panceg aco-ocong ari mumuncang kanyu kawasa teh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita anjog ka imah Dharma sasarap rurusuhan. Buhuron bapana Dharma bungaheun pisan kadatangan Akirasta teh. Dharma gasik amitan rek sakola, hatena mangprang hayang geura panggih jeung ratih sugan bae kasampeur keneh di imahna. Lebah lawang imah ratih Dharma lunga-lengo, susuganan aya keneh. Karek gekrek nyadakeun klakson, kaburu aya anu muka panto. Bu Imas geuningan mamahna ratih, "Tos angkat nembe tabuh genep saparapat." "Oh, mohon. Permios atuh Bu. Assalamualaikum." Ceuk Dharma manggut hormat pisan. Gancangna ieu carita nepi ka sakola pukul 7:08 menit. Dharma labas muru kelas. Babaturanna geus ngagarimbung hareupeun kelas. Sawareh di jero lebah lawang kelas Dharma nitenan nu aya di jero. Hatena can pararuguh mun acan nempo ratih. Kamana ratihnya? Tapi da kantong mah aya geuning itu. Ceuk Dharma rada ngemplong. Bel asup disada. Saradaya muru bangku sewang-sewangan. Dharma teu puguh rasa nengoan kaluar. "Tenang atuh kapten. Ratih mah keur karohangan gece. Dipanggil Bu Heni." Ceuk Yogi ngaharewosan ka Dharma. "Surti ari kitu mah?" "Oh, kitunya." Ceuk Dharma ngadadak nyeak rada bareureum. Kaisinan bet katohyan eusi hate ku sobatna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, bel istirahat anu didarago ku barudak disada. Biasa anu surak, anu susuit, jeung anu kekeprok oge aya. "Ore istirahat cenah." Meh saur manuk ngabagiakeun bel istirahat.
Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, Dharma ngajak Ratih ka warkop sakola. Kabeneran daekeun tuluy parasen es krim. Biasa muru buruan tukang dariuk handapeun pelamboyan. Kunaon eta panangan barabak kitunya? Geubis kamari waktos bade ka uwa. Nahanya jagoan balap bet geubis. Emangna aa teh si Boy? Ngalamun tuh da aa teh, cek Dharma mimiti mancing. Ngalamun kenaon kitu? Pamali budak-budak tos ngalamun, cek Ratih nyawad. Ngalamunkeun Ratih atuh da. Cek Dharma kituna teh ngabalieur bari ngelel. Lepat saha, mentang-mentang ngalamun gratisnya, cek Ratih maido. Dupi tadi leres disaur ku Bu Heni, cek Dharma agi celekeun obrolan. Ratih tuluy tungkul bari manggut. Interview atanapi interogasi, cek Dharma panasaran. Dinasehatan perkawis nya intina mah sadaya guru merhatoskeun ka Ratih pamit teu move on tina musibah pupusna apa. Tinangtos Ratih bakal nurun prestasina, tah kitu Mung sakitu, cek Dharma nyosok jero. Mohon nya naon deui kitu? Manawi teh ditaros tos gaduh kabogoh. Teu lucu cek Ratih ngadilak bari nepak leungeun Dharma. Kontan wae Dharma muringgis anu bararedna karasa peurih. Aduh, hapunten hilapnya. Mohon atuh walon Dharma bungah oge puguh hatena mah. Usapan atuh supados teu peurih teuing. Modus mah, jawab Ratih bari ngagadeud ngaleos arek ka kelas. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, Dharma keom ningali Ratih anu ngingkig bari keding jijieunnan teh. Da yakin hatena mah sarua bungahna jeung dirina anu matak diantep bae, da engke oge moal kateterusan. 3 menit deui kabel asup istirahat. Dharma nguniang maksud rek ka kelas, teu langsung ka panto kelas, tapi ngadon noong tina jandela tukang. Pasti Ratih keur diuk bari hayang apal paromana, tapi sawangan Dharma nihil, Ratih tayana tempatna. Dharma tuluy asup ka kelas, gek na korsina. Paling oge ka kantin atawa ka perpustakaan meureunan. Nepi ka guru bahasa Inggris asup, Ratih can ka kelas. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, guru bahasa Inggris nanyakeun bari nunjuk kana kursi Ratih. Dijawab saur manuk, tidak ada cenah. Dharma nawaran sangka neangan Ratih. Sararea ngagonjak Dharma, kontan banget Dharma bareureum. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, perpustakaan dikulik bak suwung. Ratih taya ka perpus, ningal tina daftar tamu jeung buku daftar peminjam taya ngaran Ratih. Tuluy ka kantin jeung ka warkop kitu keneh. Panasaran ka toilet putri, pantona taya anu nutup, cing cirining taya anu di jero. Nya kamana ari Ratih? Itu gerentesna hate Dharma. Karek oge rek balik deui ka kelas, Dharma pasarandog jeung Miftah, sobatna anu jadi KM di kelas IPS. Manehna keur neangan Gilda jeung Noni anu eueuh di kelas. Dharma unggut-unggutan bari nyoba nyambungkeun katerangan ti Miftah. Dharma gentak ngenyang leungeun Miftah, tuluy rerusuhan muru rohangan piket. Langsung nanyakeun ka security, aya henteuna ngaran 3 urang anu keur diteangan.
Nyatana bener aya alesanana Gilda rek jajab noni ka rumah sakit. Da memang noni kapiuhan hareupeun security terus dibarayeng jeung Ratih. Geus puguh manggih katerangan kitu mah Miftah jeung Darma baralik deui ka kelasna sewang-sewangan. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, tepi kabubaran sakola Ratih taya mulang deui ka kelas. Darma kacida melangeunana. Kelas geus suwung gap kantong Ratih dijingjing tuluy dibawa balik. Darma teu langsung ka imah, tapi mapayan rumah sakit sugan jeung sugan Ratih kasampak. Tapi lebeng nanyakeun ka bagean pendaftaran taya ngaran noni atawa Gilda. Teu karasa waktu geus wanci asar keur anteng ngumbar kabingung, awak Darma asa aya anu narik. Dirarasakeun eta tarikan tina kantong Ratih. Teu kaop Darma cicing, hampir tijongklok tina motor ku kuatna eta tarikan. Sanggeus pungkal pengkol, akhirna Darma anjog ka hiji imah. Sakainget Darma, eta imah teu jauh ti sakola. Kekuatan anu rosa tina kantong Ratih beuki nyered lengkah. Darma nuju ka eta imah. Darma maniti dengdek-dengdek kaseret eta kekuatan. Darma markir motor handapeun tangka lebuah, tuluy ngetayap jalan tukang. Ngadadak Darma bisa awas kana kaayaan di jero eta imah. Katempo Ratih keur diborgol, bahamna dilakban, buukna dijenggut tuluy didangheakeun. Yeh, cag heula nya hei.